Lila oge anu keur sarare teh nepi ka wanci reup-reupan can keneh harudang. Jaka sinting kukulilingan we gawena teh bari nitenan anu keur sarare. Geus burit ieu teh karunya bisi kapentingan di jalana ieu si uwa-uwa anu tiluan teh udangkeun kitu ah. Kituna teh tuluy manehna ngaguyah-guyah awak seseorang anu keur sare. Telila oge jug ngorejat tuluy gigisik barang geus sidik di hareupeuna aya jelema jug hauk we manehna teh nyentak ka jaka sinting. Saha sia? Kunaon aya di dieu? Cenah bari ngukurinjal udang. Sabar wa, sabar. Uing mah lain jelema jahat. Tadi uing ngalewat ka dieu terus nempo uwa-uwa jeung batur-batur uwa anu keur eta keur sadare di dieu. Uing ngaudangkeun soteh bisi kapoekeun we di jalan. Nah rek kamararana atuh uwa-uwa teh jaka sinting ngajelaskeun ka si dogol anu awakna jangkung gede teh samalah anu duaan oge. Samalah anu duaan deui oge geus kabawakeun harudang harita teh. Montong diajak narita podaran we bisa jadi kasakit ka hareupna cek si Sapri bari nangtung. Oh bener. Kuing urang payahanana nu kieu mah sakali mitoskeun ge moal teu ngarampel awakna. Si Jahim pipilueun bari curung kunung udang. Kela naon ieu teh teu pupuguh saan warek payahan teh kumaha maksudna wa jaka can ngartieun kanu keur dicaritakeun ku anu duaan. Si laing ayeuna rek dipodaran ku dewek cek si Jahim bari serepet ngelugas bedogna bari ngagurilap cacakan kaayaan dinu poek komamun keur caang bakat ku seukeutna eta bedog. Waduh uing teh nulungan anjing katincak kadempet atunya. Naon masalah na jug rek mehan wae tuh jaga teu sieuneun teu sing manehna mah tenang we nembalna oge. Loba bacot teuing podaran kayaknya usia Sapri si dogol marentah ka baturna anu pendek busakel anu ngaranna si Sapri. Bodar sia uyuk sebrut si Sapri jebatkeun pedogna arek nigas beuheung jaka sinting. Tapi jaka oge geus taki-taki tita tadi manehna geus bisa ngajudi ayeuna mah yen anu tiluan teh lain jelema bener pasti garong anu tas ngaranjah lembur. Kagabah sia rek mencit ka uing tuh kebo pencit mah kebo saha eta teh eta mah ketang kebona ngarampoknya. Kitu nate bari rikat luncat ke tukang atuh solontod we awak si Sapri teh nyolontod ke bawah ku tanagana sorangan. Duk si Sapri ngaguak sabab ulu angeuna beunang ditajong ku jaka sinting nepi ka muruk kungkung awakna teh budogna oge murag kahandap. Naonan ari uwa tuh cenah rek mencit ka uing teu ngeunah daging uing mah tuh daging si uwa itu tuh anu gede anu ban telu anu ngeunah mah meureun. Jaka bari nunjuk ka si dogol nu keur ngejanteng nulang sangkeng ngadengi kitu si dogol panas jeung nafsu asa kacida dihina ku budak setepak. Gajeleng si dogol ngagajeleng nyampeuk ka hareupeun Jaka. Dasar mengkeluk hayang modar sia mah yuh akan bedog dewek. Hiu bedog si dogol meni bang baraan ngadius rek narok sirah jaka sinting. Sebrut si dogol narajang bedogna ngadius rek narok sirah jaka sinting. Tapi Jaka rikat ngajuaulkeun awakna bari sukuna dijejekeun kana sirah si dogol.
Waduh, si dogol kontan ngedang heak lengan anu dipake nyekel bedogna jadi ngoleweng ka gigir. Ah teu parisan gelut geuning jual ieu jual itu kalah ceceleuweungan we jika nuker moro bagong. Jaka ngalewean ka musuhna. Anjing gonyok bedog sia labok ieu bedog dewek. Si dogol nyeruntulkeun deui bedogna ayeuna mah rek nobros beteung jeung sinting. Gede ambak ning si wayet mah kitu na teh bari gentak ngagilekeun awakna ka gigir. Atuh plos deui wae bedog si dogol teh ngekan angin awakna nyolontod. Tapi ungked awakna tetuluy nyeloyong tuluy malik deui bari ngahambatkeun deui bedogna rek dipake nyacar suku jaka. Tapi jeleng jaka loncat ka luhur jeduk jelbet dua sukuna pasusul-susul ngahancar banget si dogol kot ka ngadangak deui bari ngewowong si dogol teh sabab gadona asa nyengsol benang kahanca ku tajongan jaka. Tapi teu nepi ka namru awakna teh harita keneh oge ajeg deui bari pasang kuda-kuda ka nyeri teu dirasa nafsuna beuki ngagedur hayang maregatkeun nyawa lawanna. Sapri Jahim lain ngejar dong wae teh setan. Hayo bantuan dewek kodaran ieu mangkeluk teh caca ku sararea. Si dogol marentah ka baturna da manehna sorangan geus mimiti hemar-hemir hatena teh ngan teu nembongkeun we hareupeun lawanna mah. Teu kudu ngadua kalina marentah anu duaan teh jung-jeleng narajang ka jaka sinting meresat pedogna. Si sapri anu tadi hulu angeunna beunang kapentug ku jaka oge maksakeun ngiluan deui narajang padahal nyerina teh masih keneh karasa seueul. Licik euy si Uwa mah main keroyakan teu kaci tapi ken bae ketang soklah hayang nyaho we rek diladenan ku ingah cek jaka bari manehna oge mesat tongkatna anu diselapkeun di jero baju tukangna. Hiuk 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 cenah. Tilu bedog pating hariuk ngubeng ngurelingan awak jaka sinting. Sebrut tiluanana meh bareng nyebetkeun bedogna kana awak jaka sinting. Terang tilu bedog dipapag ku sabetan tongkat jaka sinting anu balukarna lain deui matak ngaranjugna anu tiluan sabab leungeunna asa jadi komper sapada harita bedog-bedogna plak-pluk marurag ka handap. Nah kalah dipiceunan kitu eta bedog teh atuh teu butuh mun teu butuh mah keur uing we nya butuh keur ngalasuluh jaga sinting lelewana teh matak panas kana ceuli musuh-musuhna. Urang ajar sia monyet si dogol atuhna jadi aral ambek nyedak tenaga midak. Kumaha tuh rek dituluykeun moal gelut teh. Sanajan bari geus teu aruntupan oge kaguk asong nu tiluan teh. Sebrut deui maranehna teh narajang bedogna digubak babit sakaingat geus teu make deui perhitungan nyerangna oge ngadon hutat teu pauh bari jeung sakali taya anu asup sobetan jeung tenggelanana teh. Anu akhirna hiu jeduk jelebet jebrot maranehna masing-masing beunang memarasna dihanca ku tongkatna jaka sinting. Najan syariatna eta tongkat teh dijieunna tina tangkal jambu tapi kekuatanna mah leuwih-leuwih ti beusi. Tabat tiluanana pating jarungkel gegarungan bari kokosodan dina taneuh sabab kekuatan eta tongkat teh geus dieusi ku tanaga jero anu disalurkeun ngalewatan leungeunna jaka. Geus we sarare areana mah geus penting jaba ieu teh. Jaka bari gek panena oge diuk dina akar caringin tuluy panonna teh peureum nepi ka sarena.
nepi ka brai beurang jaka sinting sarena teh teuing bakatku capek meureun manehna nepi ka pulesan lamun teu kagandengan ku suara recepna suara manuk mah nu disarada di luhur tangkal jeung karasa panas panan poe anu nyebrot ka anu awakna mah jigana cangtang tu hudang manehna teh barang manehna ngorejat bari gigisik ret kepala banu tiluan teh nyeta si dogol jeung batur-baturna tetela tiluanana geus teu aya di tempatna. Waduh, uing kasarean pasti eta si uwa-uwa anu tiluan teh karabur meureunnya. Jaka sinting ngomong sorangan. Tuluy manehna nempo kepala barang-barang anu tadi ngagunduk di dinya. Nyaeta hasil ngarampok ti urang lembur teh. Tetela araya keneh atuh ingon-ingon munding domba embe jeung anu sajana oge raya keneh katempo masing keneh darpa kawasna mah si dogol jeung batur-baturna teh waktu nyaring ka hati dinya geus teu nolih ka nu nanaon pamikirna asal salamet we sieun ku jaka sinting. Tapi araya keneh geuning barang-barang namanya kebo jeung embe oge aya. We nggak yakin eta si uwa nu tiluan teh pasti karong anu tos ngaranjah orang lembur tapi kumaha cara manawana ieu teh maksud teh wing hayang ngulangkeun ieu sakabeh harta banana orang lembur tapi raku ari wing kudu ngakod kebo onaman mah. Jaka sinting mikir tapi bari ditungtungan ku nyikigik we anger. Tuluy manehna leumpang kahandapeun tangkal kai anu urut peting tempat nasi dogol jeung baturna peting galoler. Breh kumanehna katempo aya hiji barang anu gedena segede peureup budak. Kop kumanehna dicokot tuluy diulah kilik. Mun ieu teh nya jiga hulu maung hideung. Oh, ieu mah urut bebandul kongkorongan si uwa. Tadi pasti pakai oh iya mah urut bandul kongkorong nasi uwa tadi pasti pakai halus nih jika nama tapi kumaha mukana mau tapi kumaha makanannya. Jaka sinting rara tereret tuluy manehna ngarabut jukut pajang anu geus garing tur liat seterusnya dijieun kongkorong di bandulan ku bandul anu gambar macan tutul teh. Halus euy ayeuna keneh we ngarek kasuk ka jero lembur rek kabejaan kanu kabangsatan cenah dicararoket we ka dieu bae da moal naon ditinggalkeun heula sakedeung mah meureun da moal aya jelema ka dieu deui mah kituna teh bari jerut turun leos we leumpang rek bro lemburan lumayan aya kana setengah jamna jarak tidinya ka lembur teh kira wajib pecat sawet cek sinting geus aya di sajeroning hiji lembur anu ngadeket pangdeketna ti leuweung anu tadi dipake galungan jeung si dogol katut batur-baturna da pasti ti lembur ieu babadogna teh kitu pamikirna jaka sinting. Kebenaran itu aya warung rek tanyakeun ka dinya heula sakalian bari rek jajan gehu. Tapi da pan wing na ge teu boga duit nya. Oh misa meureun we nganyuk heula nah deui sekalian we mah sakalian wae mah moal naon meureun sugan we dibere tukang warungna. Tapi da meureun henteu waueun ka uingna oge nya mere moalnya jaka sinting kituna teh bari ngoloyong asup ka atau warung ge tiuk dina bangku anu aya di hareupeun warung. Barang jelema-jelema anu aya dirinya anu keur meleuli nempokeun ka manehna jug buriak we kabeh lalumpatan jiga anu pohara sieuna nempo jaka sinting teh
anu boga warung anu memang sasatna teu bisa keluar da jaka teh diuk napas sareupeun lawang warungna pisan. Anu aya di jero warung anu kabehna teh aya 2 urang awewe jeung lalaki anu umurna geus tengah tubuh, awasna mah salaki jeung pamajikan. Maranehna teh katempo duanana meuni ngayek-yek cari ngogo nyeret kana pongpok warung beungeutna katara sepa jiga nu sieun neuker nempo aya jaka sinting kadinya teh. Bu, kunaon nahonan anu lompatan. Nah, aya naon gitu ieu teh. Nya jaka sinting raratret pamikirna pasti aya naon-naon anu matak jelema lompatan teh. Tapi da eueuh anu nyurigakeun. Ret manehna ngareret ka jero warung. Katempo tukang warung oge keur ngahod-hod di jero warung. Aya naon ieu teh, Mang? Nah, ngadon lompatan. Tadi anu keur jarajan teh. Jaka mencong kanu aya di jero warung. Manehna oge ngarasa heran. Nampa tukang warungna kalah nyeret ke jurus semu anu aya di kasieun. Semu anu aya kasieun. Mangga Den. Da mangga we bilih bade ngaleut mah asal mang sasareng si bibina ulah dipaehan. Pokna eta anu boga warung bari acong-acongan nyembah. Jaka sinting teu ngartieun kanu diomongkeun ku eta nu boga warung. Tapi deui manehna teu hayang mikir heula karasa beteungna peurih jeung rek ngabejakeun barang-barang urang lembur nu tadi teh. Ari Mang eta ngomong nanaon dan da ngarti teu ngarti uing mah mending pangieun ka notek we lah. Uing paling bateung yeuh. Cek jaka kituna teh bari celemut kana comro blawak nyuapkeun. Bangun anu ngeunah nakar kateponna teh. Ari anu boga warung teu leleda deui, tuluy we manehna teh ngarendos rek mangnyieunkeun lotek keur jaka sinting.